Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng dina waktos ayeuna nya tepang deui eujeung sim kuring dina raraga piket P3N KUA Wanayasa. Ayeuna ngepel lantai luhur be judulna ringan welah sasapu jeung ngepel ayeuna mah. Saha nu nyangki atanapi nyapu jeung ngepel dina tempat sapertos kieu kinten-kintenna bisa menang pahala jariah moal. Nya pertanyaanna nya lamun tempatna dipake pikeun jalan akad nikah atanapi ibadah pelangsunganna nya melalui ieu tempat ieu sarana jeung layanan agama bersihna insyaallah bisa ngajadikeun berkah tur terus ngalir pamugia amin. Terus ayeuna nu kadua naon ayeuna hubunganna antara ngepel lantai jeung ngalap berkah kana kahirupan. Jawabanana insyaallah lamun niatna urang lillah nya unggal sapuan atanapi unggal empelan anu pelan nya bisa ngajadi jalan ngabersihan diri sorangan lain ngan saukur lantai. Etalah hubunganna antara ngepel jeung ngalap berkah kana kahirupan urang. Pamugia tinekanan amin. Terus ayeuna anu katilu pertanyaanna naha bersih-bersih teh bisa jadi ladang amal anu langgeng? Oh tangtu bisa waleranana nya naon sababna sabab kabersihan teh jalan keur kahadean. Jalma anu datang ka tempat anu suci anu bersih lamun ningali resik jeung rapih insyaallah hatena bakal leuwih betah jeung ikhlas ibadah. Jadi insyaallah bersih-bersih teh amal atanapi ladang amal anu langgeng. Pamugia amin tinekanan. Ayeuna bebersih atanapi ngepel bebersih nu sajabana kedah teu ngangen niat nya saena mah innamal a'malu binniyati. Ya naon margina mun ukur nyapu naha kudu make sagala niat sagalana. Nah margi atanapi sabab niat teh eta nu nyieun perkara leutik jadi amal gede. Saur Kanjeng Nabi pan kitu. Innamal a'malu binniyati. Segala amal itu bergantung kana niat tina hatena. Jadi tanpa niat bisa jadi ukur tanpa niat mah bisa jadi ukur ngaleuleuskeun atawa ngalemahkeun nyapekeun leungeun wungkul tapi insyaallah ku niat mah nya bisa nyieun Gusti Allah mesem ka urang ridho ka urang amin. Pamugi tinekanan. Teras ayeuna anu terakhir nya kumaha upami tah teh mah teu aya anu ngadenge atawa ningali nya urang nalika keur piket. Jawabanna nya tong ariwang nya lamun urang niatna lillah mah da Gusti Allah mah maha ngadenge nu maha ngadangu kana saben perkara anu bersamantana jeung maha jeung dat anu maha ningali anu tanpa hiji ningalina salawasna ngawaskeun ka urang sadaya. Naha urang bebersih teh pikeun pujian manusia atau pikeun ridho Gusti. Nah lamun pikeun lillahi ta'ala insyaallah kitunya moal jadi hariwang. Margi tujuan urang di dasaran ikhlas beramal. Pamugi tinekanan urang sadayana aya dina ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicapkapkeun sakieu dina dinten ayeuna 7 Agustus 2025 dinten Kemis kaping 12 Sopar 1440
Hijriah. Wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum